mantap kitu Kanjeng Nabi Khadir alaihi salam dipenta doaku muridna mama supaya abdi mantap jasa keyakinan ka Gusti kudu ngawiridkeun naon wiridkeun ieu wa iyam saskallahu bidurrin falakashifala wa iyam saska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir cek Kanjeng Nabi Khadir wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir tilu kali pada maghrib tilu kali pada isya engke doa ngadoana ieu Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kullihi ya arhamar rahimin eta lah doana lah geus ara hafal kabeh doa Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim ngan pelebah ngadoa yeuna nu katuhu jeung kenca kabeh di kepelkeun Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an pas wala haulana buka wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kullihi ya arhamar rahim kitu praktekna sakali deui tengetkeun teu kudu ditulis Allahumma lakal hamdu pakepelkeun ieu begitu dikepelkeun kieu murid Kangjeng Nabi Khadir langsung nanya coba pangbuktikeun tuan guru doa eta hayang bukti dibuka kunyana bajuna nu ieu diasupkeun tadi dileukeun ku mana aya ke 10 kali kebelkeun di jero ieu Allahumma lakal hamdu wa ilaikal Allahumma lakal hamdu wa minkal faraj wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an buka wala haula wala quwata tu kasubkeun ka jero ya wala haula wala quwata illa billahil aliyil mun urang hayang naon di dieu Gusti abdi mah hayang emas babari asupkeun ka Allahumma lakal hamdu wa minkal faraj wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an kaluarkeun wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim tah masa kopiah Mas Jawa dibukti-buktikeun ku Kangjeng Nabi Khadir mah sup ka dieu buka hayang naon sup ka dieu buka hayang naon doana ieu lantaran doa ieu teh akur jeung wa iyam saskallahu biduri Allahumma lakal hamdu Gusti ka Gusti sadaya puji wa minkal faraju sadayana nu Gusti gabungan wa ilaikal mustaka bebeja dengan ka Gusti unggul teu pernah ka makhluk teu pernah ka jelema teu pernah ka sasaha ka Gusti wa bikal musta'an ka Gusti unggul tempat pepentaan minta tulung jeung sajabana abdi ma wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim akur jeung nu tadi batak nerok jasa tah wiridna ieu pada maghrib 3 kali doana nu tadi Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kullihi ya arhamar rahimin tancapkeun ke jero hate urang boga hajat boga naon baca ieu Gusti abdi ge hamba Gusti abdi teh hamba Gusti nu dhaif abdi mah teu boga ilmu ka Gusti teh wa ma utitum minal ilmi illa qalila turunan abdi mah jasa kieu Gusti mah hauninga pangkat abdi eueuh nanaonan Gusti boro-boro menurut Gusti menurut manusia ge abdi mah ditoler tapi kabutuhan abdi seueur Gusti lantaran abdi teh geus imah tangga
moal menta kasalian Gusti abdi moal menta ka makhluk moal menta ka jelema moal menta ka atasan abdi mah ka Gusti bae nyangakeun sadaya-daya ka Gusti adapun ke Gusti merena nyangakeun kumaha Gusti bae meureun melalui maung melalui orai melalui ucing melalui tangan-tangan manusia urusan kitu mah nyangakeun ka Allah ngan abdi nyuhunkeunana teu kasasangan ka Gusti wungkul baca doana nu eta Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa anta bikal musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kulli ya arhamar rahimah khusus doa jika halal saksi amrum doyikun dimana ente ka hiji jelema perkara anu rupak nu sulit kesulitan dunia kesulitan agama pokona mah loba kesulitan lah mun ditafsir mah kreditan hayang gerak kabayar di pabrik hayang ulah digusar geser kecuali ditaekeun jabatan anak kitu keneh ngawarung ulang nombokan nu encan laku supaya lalaku eta kan kasulitan can laku ge sarua bae umur geus 40 tahun can aya nu negor-negor sarua ieu ge sulit gede bae lobalah kasulitan teh anak teu narurut sulit jasa luar biasa hayang kawin deui nu kolot galak iya jadi dua pohara jasa ieu mah loba kasulitan maka yaqbiku asabi ayadihil yumna kepelkeun ramo nu katuhu nalika mulai ngadoa kepelkeun ieu teh ieu mah ulah sabeula bae nu katuhu engke dibuka sumayab tahuha bi kalimatillah haula wala quwata illa billahil aliyil pas macalah haulana buka duana ya Allahumma laka ipet pereupkeun teh asal ulah aya musuh di hareup mun aya musuh bajar nang tangan nih api asana musuh geus sieun Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wa la hawla tabukat wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kullihi ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin pendek doana tapi ilah doa nu sok dilanggengkeun dibaca ku Kangjeng Nabi Khadir alaihi salam. Kangjeng Nabi Khadir di mana-mana endek ngayakeun hiji perkara kayaning dek nyokot hiji dangdaunan di gunung misalnya. Nyanana di dieu dek dicokot salak di gunung santri. Bila perlu jeung jelema-jelemana ieu dibaca doana Allahumma lakal hamdu wa minkal faraj wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wa la haula wa la quwata illa billahi lak aya di desa duk nyokot daun di hiji gunung baca ku Kangjeng Nabi Khadir tek hayang emas loba ku ari ge emas Tapi doanya luar biasa. Nuku kula kadenge hiji guru kula di Garut ngalanggengkeun ieu. Ju kitu di Jawa nu kadenge ieu isuk jeung sore.
almarhum abah kula mah dibacana isya nya nama jeung sok subuh. Yelah langgang ieu mah aya bae Allahumma lakal hamdu wa minkal faraj wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil wa nasta'inuka ala fasadin finna wa nas'aluka salaha amrina kullihi ya arhamar, termasuk tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Quddisa Sirruh selalu ngalanggengkeun doa ieu. Meme entas maca Allahumma ya man lahu Allahumma kitu subhana man la yusgiluhu sya'nun an sya'nin wa la samun an samin wa ya man la tubtiluhul masail wa ya man la yubrimuhu ilahul mulihin azikni ya Allah azikni ya Allah azikni ya Allah barda afika wa halawata ma'rifatik. Eta teh doa ti Kangjeng Nabi Qadir dilanggengkeun ku tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah maka anjeunna nyarita babari cenah hayang kapangijeng Kangjeng Nabi Qadir mah ieu bae baca cik tuan Syekh. Ayo Allahumma ya man lahu Allah subhana man la yusgiluhu sya'nun an sya'nin wa la samun an samin wa ya man la tubtiluhul masail. Malu aka ditulis semua heulana. Tenang we heula atuh hiji-hiji. Aduh. Allahumma ya latifan bi khalqihi ya aliman bi khalqihi ya khabiran bi khalqihi utub ya latif ya alim ya khabir. Doana ya latifan bi khalqihi ya aliman bi khalqihi ya khabiran bi khalqihi utub ya latif ya alim ya khabir. Ya latifan fawqa kulli latif utub fi jami umuri kulliha wa raddini kama uhibbu fi dunyaya wa akhirati ya man la yushghiluhu syatata. Doa Tuhan Syekh eta teh mun hayang kapanggih jeung Kangjeng Nabi Qadir langgengkeun isuk jeung sore. Itungtungna ieu Allahumma lakal hamdu wa minkal faraj. Jadi ieu mah mere tungtungna bae. Ulah waka jeung nu awal-awal. Tungtungna ge geus pohara jasa ieu. Ditungtungna bae heula nya ta ieu ke jeung ayatna nu kamari. Ayat nama akur jeung nu kamari padahal sok dibaca mana wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yamsaskallahu bi khairin fala radda li fadlih. Terus aditu tungtung ieu bae urang mun pendek bae sesuai jeung otak urang. Otak urang mun bae panjang-panjang teh aju lain ngadoa kesol ngariung bae aju kiaina ngadoana panjang ditaringgalkeun. Sialah berkat teh sabaraha puyeng aing. Geus moal beres bae teh ieu babarengan jeung anu teu beuki ibadah ulah loba-loba babacaanana. Sebab naon lain maca endahan nang tangan. Sok geura kiai ngariung maca tasbihna maca kulhuna 100 maca zikirna 1000 terus jeung sajaban-sajaban nya geus culak-cileuk bae berkatna sakumaha sih panjang amat bacaan aja nya nama ukuranna ukuran berkat. Atuh sing laleos ge bakal kiai-kiai nya nyana bila perlu saingan kiai kena babacaan atunya na mengaroko bae ngopi. Cek kiai teh heuy ka dieu wah panjang teuing teu satan nu salah kiai ulah panjang-panjang kiai mah jeung nu bodoh mah bila perlu geus teu kudu dibaca teu kudu dibaca bagi kan geus beres atuh jeung nu bodoh teh kos kitu biasa. Oh ieu mah doa ti mimiti diangkat datang ka dikahandapkeun deui diangkat deui dikahandapkeun deui can geussan keneh bae. Eta kudaekan deui nalar doana kiai. Teu bagus tetep bae doa jang umum jeung jang doa jang sorangan mah atuh beda.
talalar ku kabehan lantaran ieu mah terus dibaraca ku para sholihin ku para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala geus ujung-ujung nama keur urang darurat baca dimaksud keur teu daruratna tabarruk ngalap barokah ieu doa nu sok dibaraca ku jelema-jelema gualelede nu geus darekeut ka Allah Subhanahu wa ta'ala mustika ieu teh doa pohara nu sabenerna bener mah babacaan doa para wali mah tilok panjang-panjang tilok keur mapatkeun teh tilok panjang-panjang geus cukup sakit Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju ya Allah tetep ka Gusti ari sadaya puji sadayana nu Gusti wa minkal faraju jeung eta ti Gusti kabungahan kauntungan kajembaran kabahagiaan atu wa ilaikal mustaka ka Gusti wungkul tempat cacarita mah jeung tempat caritakeun isi kandungan hati curhat mustaka tempat curhat wabikal mustanjing ka Gusti wungkul tempat pitulung Gusti mah paranti na sok nulungan teu eueuh nu bisa nulungan iwah ti Gusti ai abdi mah atuh sadaya-daya nyangakeun teu daya teu upaya wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim abdi nyuhunkeun pitulung atuh ka Gusti atas karusakan nu aya di abdi kadaruratan nu aya di abdi karugian nu aya di abdi kasempitan pasadin pina teh naon bae teh mah atuh kreditan nu aya di abdi Gusti karugian ngawarung nu aya di abdi pasadin pina can laku abdi teh pasadin pina jadi tah nyuhunkeun pitulung mah ka Gusti asal atas karusakan kamadaratan kasempitan nu aya di abdi wa nas'aluka jeung abdi nyuhunkeun ka Gusti sholaha amrina kana kapatutan urusan abdi supaya rarapih kulihi urusanna kabeh bae Gusti lah urusan leutik urusan gede dunia jeung akhiratna pan Gusti ba anu maha arhamar rahimin ya arhamar rahimin bagus jasa ieu teh doa masyaallah talar baca geus urang mah sore isuk baca unggal mantau salat bae geus baca bae ieu bae geus kadenge ku batur eta mah manghaji macana doa eta bae resep jasa aing horeng ngan ieuna nu boga eueuh masalah geus ieu ngaji 3 tahun 4 tahun nu bere ieu doang hiji cek geus ieu bae eta ieu dua pohara jasa kadenge ku urang guru-guru urang ahli Allah ieu bae ieu teh ditempelkeun bae doa ieu mah adapun ke doa-doa khusus lain doa khusus doa-doa nu tadi ke insyaallah kukula iraha waktu nu tepat ditulis jeung dibaca di wirid jadi berarti eueuh anu bisa ngaleungitkeun kana cobaan eueuh nu bisa ngaleungitkeun kana musibah eueuh nu bisa ngaleungitkeun kana balai kecuali Allah jabalaina ge meunang ti Allah dicontohan gering urang gering meunang saha meunang Allah aya nu bisa ngaleungitkeun gering moal aya cenah dokter ge paeh dokter nage cenah dukun nage modal lain paeh deui lu bisa ngaleungitkeun musibah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala urang dibere musibah fakir nang saha menang Allah nu ngaleungitkeun fakir ku ari urang jadi sugih nang saha nang Allah nu mantak ulah sok ka Gunung Kawi iya lamun geus urang pungkal pengkol tauhid urang
nah bahaya engke di akhirat nananjak 1000 tahun turun 1000 tahun nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim. Masya Allah nemahkeun hati urang ti eueuh ka aya nang Allah ti aya kuari diurus ku Allah imdad ngaranna menang Allah tah kuari diurus ku Allah ku aing disehatkeun ku Allah piceun sehat cak Allah keringkeun nang Allah cageurkeun deui nang Allah kuari sugikeun nang Allah cabut ku aing hartana susah nang Allah begitu susah cabut deui kasusahana sugikeun deui menang Allah takeur ngaji mah takeur ngaji bener Masya Allah bener mulai kuari praktek boga modal dia 10 juta dek ngawarung sanggeus ngawarung beres dipinuhan warung leuleutik kanan 10 juta seminggu sebulan 3 bulan rugi sial Allah barang rugi teh barang rugi Allah aya nu nganasehatan lah kumang jeneng Allah menang Allah sampai aing rugi nyingkir Allah di hatena teh wari beres sekolah gawe ka pabrik nyogok ge 3 juta masalah geus asup ka cingu taha kuari aduh cekel leutik ieu aing hararese jadi hayang jadi karyawan tetap teh hese jasa benang 2 bulan katiluna aing sieu terus moal urang tetep bae berdedikasi urang teh jadi karyawan memperbaiki sebaik-baiknya supaya hayang lanjut di gawena begitu datang ke waktuna akan dipilih sebagian akan dikeluarkan sebagian lagi akan ditetapkan alhamdulillah cenah aing ku Allah ieu waduh dibere tetep aing manuhun Gusti Allah lempeng ta jelema teh lempeng ta pikiranna barang nu dikaluarkeun suara jasa sial jasa aing nasib aing rezekina aing kaluar hese 3 juta teu kapulangkeun tah eta teh nyebut kos kitu teh berarti imanna ipis jasa kudu kumaha tuh begitu urang dikaluarkeun alhamdulillah urang sih alhamdulillah nasib di Allah detik ieu aing kudu kaluar ieu teh pamere Allah pasti aya hikmahan aya eueuh teh nu ngomong kitu kakarak didinya doang geus katarak kajawan jasa nah eta praktek teh hese ge masyaallah urang kuari diomongan ku kolot cek kolot teh sia ieu geus ulah mincula ka kolotnya ai kitu aya naon bah apa geus ngomong bae ka anak Pak Haji nu di Cikupa teh jadi sialah mau tidak mau kudu daek bae teh mah kawin kumaha ka ditu mah kumaha sia bae abah ieu geus utang budi ka anak Pak Haji teh bah hideung teh mah eta teh kurang hebat teh jelema teh iman kurang kuduna kumaha kieu bah atuh ai kula mah atuh sapira anak abah lah atuh ai abah geus pas ini mah jeung ditu tah mah deuk hideung deuk beke deuk kumaha abdi mah deuk nurut bae belah dituna ka Allah meureun geus aya di Lauhil Mahfuz belah dieuna abdi nurut ka abah geus kumaha cak abah bae tah eta nu hebat mah waduh cak kolotna anak aing luar biasa ku kolot bae ge ku kolot di alam atuh ka Allah coba dah hese jasa neangan anak model kos itu hese jasa malah mah batu kira-kira bae tomal anakan kula bae deuh bal anakan ai dihitung 17 anakna tah eta teh tah gagulak ngagilekeun ieu masyaallah patali jeung batin wa yamsaskallahu bidurin fala kashifa lahu illa hu wa yansaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir
Zaid kuari dagang barang dagang di modalan 10 juta Masya Allah 2-3 bulan naik jadi 20 juta begitu terus dagangna menang setahun Masya Allah tina 10 juta jadi 100 juta diteruskan Kuki Zaid 2 tahun jadi 200 juta bahkan kaditu nama geus ratusan juta menang saha tah naikkeun ti 10 juta datang ke 1,5 miliar nang saha menang Allah atuh kabeh gaul teu kafir ge kafir ge atuh kobong urang Islam iman ngadenge ka kitab urang kitab Allah anu dibikeun ka Kangjeng Nabi nu sok dibabaca urang atuh pasti teu heuhan kumaha pasti menang 500 juta anak di opname di Husada Insani beak 150 juta cek itu alhamdulillah baik sih hari ngomongnya majikan atuh emang atuh harta mah tetalang harga ieu nya tetalang raga ieu geus semua masalah abari kurang meunang atuh kuari atuh beak Allah mah kawasa cek teh nggak beakeun kumaha bae tapi karena lamun bae kieu jeung kali sial jasa saminggu 150 juta ku sial-sial ting teh dokter rumah sakit ku mahal-mahal teh beres eta tetehna hamil di sesar 8 juta kakarak beak dulu itu 150 tetehna di sesar Masya Allah adina mengkol motor teu make sen ngaguling kudu ka rumah sakit teh dipen beak 50 juta ye panu ngaeuhan bae nya sial amat ya geus beak 300 juta wah warung kurang maju kuari lantaran ditinggal-tinggalkeun bae relasi kalabur sepi warung teh kandas balik deui tinggal 10 juta deui ku tolol-tolol deui nya dina kamari aing geus boga mobil segala Avanza segala Meo aduh beak naon jadi kos kieu nya dagang kira naon jeung ari tadi mah takeur naik teh takeur naik blok wah alhamdulillah Allah memperhatikan cenah ieu waduh masyaallah dagang teh geus eta sana ngeunaheun jajakeun dagang blok atuh urang mere pakir misi ngeunaheun mere yatim ngeunaheun aduh kitu lebaran ngareunaheun bagus teh lempeng tah ngomong keur naik mata barang mundur plak balik deui ka 10 juta ku sial-sial teh cekeun isi kudu jadi kos kieu iman minggir keyakinan minggir kudu da kumaha ji atuh geus diatur ku Allah dia naik lagi menang Allah diturunkan lagi tuh menang Allah ngancaran baik ku Allah tamah ku ieu atuh ku Allah baik nah eta muantep ya selain sekedar mantap muantep eta hese jasa tah hese tah ieu mantep ke wayang saskalamun Allah nganakeun ka anjeun biturin ku cobaan balain kamarodin ngering wa pakirin jeung pakir palakasyifalahu illahum wal aya anu bisa ngalingitkeun geuringna kecuali Allah moal aya anu bisa ngalingitkeun fakirna kecuali Allah kitu keneh wayang saska lamun dikenakeun ku Gusti Allah ka anjeun bi khairin ku bagus sehat sugih jeung sajabana eta teh sami bae ti Gusti Allah fa huwa ala kulli syai'in qadir Gusti Allah anu maha kawasa mere tina sehat kana gering tina gering kana sehat tina sugih kana pakir tina pakir kana sugih ieu ge kabeh meunang aturan Allah Subhanahu wa taala eta asup teh ka jero hate keur ngaji bener kaluar ti majlis ti tajong goblok ka batu teu deuleuh meureun cikene kudu nyarekanan batu atuh cak batu teh puai tiba heula ge teu neuleuh sian buta cak batu cikere masyaallah matak lamun jelema imanna
kamil imana sempurna kakarak bisa mukamil bisa nyampurnakeun ka batur lamun jelema can sampurna imana moal bisa nyampurnakeun ka batur lamun jelema can ma'rifat teu meunang jari guru mursyid sanajan ngaran jelemana haji mursyid can bisa nyampurnakeun batur lantaran dirina ge can sempurna teu meunang ngabadalan batur lamun dirina can munggah haji sebab dirina ge encan haji can sampurna deuk nyampurnakeun nu sejen teu sah salat sunah mak lamun nyana masih kene can sampurna hirupna boga kene kodoaneun fardu ulah make jeung salat sunah segala fardu bae lantaran dirina bobolokot kene tuh iyalah keyakinanna kudu dimantepkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Urang ngaca we ngaca. Begitu ngaca, kabeneran kasih. Alhamdulillah dibere irung mancung, kulit bagus, awak semampai dan lain sebagainya. Alhamdulillah Gusti, bersyukur abdi ka Gusti dipasihan sakieu ku Gusti. Barang urang ngaca nu hideung teh. Sial jasa ya aing mah beda jeung batur. Kulit ieu mah jeung areng 12 irung jadi mah kutil sakeuna teh. Iki kieu teuing ieu aing ieu. Allah aduh ieu sih dijieuna ku Allah bener ge ieu nang Allah. Mana tuh beda jeung batur. Iman keur iman keur Masya Allah kuduna mangis alhamdulillah dibere ku Gusti Allah batur nu kitu atuh nu kitu nu kieu atuh aing geus kieu dis dadamelan Allah meureunanan Allah teh ngadamal teh nu kasep nu setengah kasep nu goreng nu geulis setengah geulis nu petot kitu bae meureunanan eta mah sakadar pandangan mata urang doang nu mantak Allah mah teu menilai zahirna innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum aya anu geulis tapi hatena mah teu geulis jang naon atuh tah mah wow lamun jelema sakadar boga beungeut jeung awak doang geulis ai hatena mah teu geulis ujianna rumah tanggalna moal beres makan hati nyana moal salah tah tapi lamun urang boga pamajikan teh pati geulis tapi hatena masyaallah ku indah-indah teh mentak kalau banu kieu si itu keur ieu kawin jeung nu geulis kunaon dipegatkeun heran aing mah pan aya nu ieu mah setengah henteu nu itu tapi terus bae kunaon nya nu itu sakitu geulis sakunya da ditinggalkeun bancung aya di nu itu bentik aya di nu itu putih aya di nu itu ja bagus tapi kunaon dipegatkeun aya nu ieu nya hideung nya petekel tapi pan terus bae korenganan Masya Allah ye lamun si hayang nyaho pamajikan aing nu itu mah eueuh aji ka aing teh aing teh si mana disabodokeun ku pamajikan lamun aing hayang nginum nyana ngomongna ge kos teu boga cokor bae tah aing senep jasa senep aja aing diganti baju teh atuh henteu teangan ku sorangan idi Kangjeng Nabi ge osok sorangan waduh senep jasa karena jantung gelis ku gelis dah Masya Allah tapi lamun minta duit pohara dibere 1 juta monya 1 juta bere de 2 juta ya aya keneh ge jadi asana tah aing teu ngeunaheun tapi barang boga pamajikan ieu deuk ka mana kak deuk make baju nu mana Masya Allah asana luluh hate aing tidak berdaya begitu mantas di mamananya nangis saya dilawan tuh datang melambaikan tangan di papa kujana teh di barengan ditanya kumaha tadi di jalan ka aduh ngeunaan dieu kajunyana di sisi di dieu bangona lamun kaula hayang nginum teh nya nangis siap mawakeun cai teh kadang-kadang mangga hihidan ka aing teh ya Allah ya Rabbi ya Allah rupane ora pira aduh
Gusti Allah doang tah eta mah geus balik ka pribadi geus mata nah iyalah nu hese diduga jangan gelis ngan sakadar cangkang doang orang hatena mah teu gelis mendingan nu sederhana hatena gelis waktu sholat zuhur nyana geus mamawa anduk bae luar biasa pohara jasa geus eleh salaki da mah geus suganti arek mandi horeng rek diseuseuh jadi teu hese salaki teh teu hese mun neangan ayo ka mana maka anak nyana keur di mushola salat alhamdulillah urang geus teu bisa kukumaha asal geus di mushola geus teu bisa kukumaha lawan sababna lantaran nyana keur menghadap kholi urang bisa sabar tapi lamun masih ka mana nyaho ya tadi mah di nonton TV bae juga ngaleos kula ge teu diajak sial-sial teuing beda Pak coba jangan masih ka mana alabatan careuh masih ya ya Allah ya Rabbi tuh kitu keneh ka salaki kasep teu sabaraha tapi bageurna luar biasa Masya Allah pamajikan dede ka salaki lantaran salakina dede ikir cerita rumah tangga gagah aya di salaki kasep aya di salaki harta aya di salaki tapi Masya Allah sungar sengorna luar biasa pamajikan nanya tuh jatanya baik kos polisi baik wede cak pemajikan kajian kukumah ge asal boga nu anyar ieu mah ieu geus kitu bae pan pemajikan mah kak dek nginum teu kudu ditawaran nginum sorangan aing wah angin teu seger ya angin teu seger bener bae kanyahoan orang di Subang Masya Allah gagah aya di nyana kasep aya di nyana sugih aya di nyana tapi nyeri karena hati pamajikan menghadap pamajikan ka haji aidek nyandung mah nyandung beja awe mah geus biasa tuh dicandung mah dina masalah nyeri menyeri bae tapi ka haji atuh wayahna bae mun di ditu sapoe di dieu sapoe mun ditu dua poe ditu pangbagikeun atuh jajang ka haji keneng ke lamun di akhiratna dituntut sia ceramah kus MJ bae teu kira bener coba geus teu bisa kuna sehat bae geus teu bisa tah eta teh ngan sakadar zahirna doang kasep jeung gagah jeung sugih horeng batinna mah miskin tuh naon eta iyalah teu inget kabeh meunang ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala asupkeun ka sanubari pelakeun di jero sanubari tanamkan rapih-rapih bawa ku urang datang ka maot kayakinan urang bahwa urang teh meunang ngatur Allah diatur ku Allah nangtung urang menang Allah diuk urang menang Allah ngomong urang menang Allah kicep urang menang Allah denge urang menang Allah eueuh hiji pagawean nu lain menang Allah kabeh menang Allah ditambahan deui wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir Gusti Allah teh al-qahiru anu maha kawasa anu maha gagah anu maha ngalindih alladzi la yujizuhu syai'un wal aya nu bisa ngapeskeun hiji perkara ka Gusti Allah naon bae ge mustalian luhur Gusti Allah ma fauqa ibadihi di saluhureun hambana wa huwal hakimu Gusti Allah teh maha bijaksana di makhlukna al khabiru tur maha uninga ka hambana uninga zahir jeung batinna uninga kana batin teh kosakumaha uninga kana zahirna bae nu samar ti Gusti Allah urang lamun nyaritakeun fauqa dina ilmu nahu fauqa teh mun urang nyaritakeun di Mekah mah fuk cek urang ngaran tuh di luhur fen ya syekh fuk teh luhur fauqa nya nama fuk urang Arab atuh kos kitu ilah ayeuna ilen
ori ilen haj naon ilen teh ila aen nah gitu ai urang mah pan biasa di madrasah teh ya man ismuka ismi soleh tinggalin lumpat kurang Arab tuh mau kos gitu hei gimana ilen gitu bae orang Arab mah tadi ge fuk teh lu tat handap padahal mah tat handap teh urang dedengan kos kitu teh tah sapoe 2 poe 3 poe saminggu oh paham itu teh di urang teh dididik ku lingkungan ngaran dididik ku lingkungan. Jadi lamun urang dididik ku lingkungan mah tere kos kumaha kos urang di Mekah dididik ku lingkungan anak nu di dieuna tilok salat kan dadak di ditu mah resep salat di dieu tilok berjamaah di ditu mah lompat kana hayang berjamaah eta kudu dididik ku lingkungan eta paling nomor 1 ngadidik karakter manusia geus jelema lamun teu terdidik ku lingkungan buang kawarah hirup di lingkungan pesantren tapi tedeknya terdidik ku lingkungan eta teh nyana buang kawarah jasa nu mantap kita orang-orang luhur mah orang-orang intelek ngeuk mempergaulkeun anak teh nyana memilih teman kamu siapa si anu jangan si anu aja eta teh naon sebabna lantaran supaya terdidik urang lamun babarengan jeung nu bodoh ka bawah bodoh tapi urang babarengan jeung nu pinter ka bawah pinter urang ayeuna babarengan jeung tukang main sit bae milu tapi urang babarengan jeung tukang salat urang teh minimal neulekeun jana kebel-kebel urang babarengan jeung ahli fikih kebel-kebel hafal fikih babarengan jeung ahli nahwu kebel-kebel nyaho mubtada khobar bae mah babarengan jeung ahli Allah makrifat lalaunan jadi nyaho ner lantaran eta pengetahuan seseorang teh nungtun batur atau yasruku tab'a cek hikam teh kos kitu tanu mantak ge urang teh ye deuk masantrenkeun anak ka mana ye supaya terdidik rapi lingkungan anak eta mendidik nomor 1 lamun hayang bisa bahasa Inggris atuh ulah di kamaukeun atuh engke paling ge ora mengkonon sira mah ge wede anu timbul teh kitu arep endi sira tadi ge kos kitu nu bijilna atuh kudu dikamanakeun mun hayang bisa bahasa Inggris di ka Amerika ke di ka Inggris ke geus teu kudu sakola asal cicing di ditu balik 3 bulan bisa bahasa Inggris atawa dididik khusus di pendidikan English studies kos kadar itu. Nah, iyalah pendidikan lingkungan. Teh, awas. Wa huwal qahir Gusti Allah teh anu maha maksa maha kawasa. Moal aya nu bisa ngelekeun jeung ngapeskeun ka Gusti Allah mah mustalian Allah mah maha luhur luar biasa. Kaluhuranana fauqa ibadi jikeun nyaritakeun fauqa lamun urang nyaritakeun to nu hiji dihandap tuh nu hiji deui di luhurna fauqa teteta nu mana tuh tiung beureum tuh di luhur tuh ija luhureunna nya fauqa eta tuh di hadapan tah ngaranna tat handapeunna oh eta bahasa Arab eta mah ngaranna fauqa makannya aya fauqa teh manziliyah atawa disebut teh ieu teh fauqana teh fauqa kitu naon ngaranna manziliyah jadi ngan sakadar fauqa teh pangkat ari sia nyaon teh kasar witi nyaho ari kasar niti atuh jauh cek sia gelisan mana atuh jauh tah mah pol sarwiti mah tuh luhureunana eta luhureun teh lain sarwiti numpakan sarwiti luhureun tina gelisna berarti tah kagelis pokok kana tah pokok kana mun ditanyakeun ai sarwiti jeung sarwiti oh sarwiti mah fuk teh naon luhureun sia nyaon teh ka haji
Haji Heri nyaho aing ka Joni nyaho eta usaha waktu jauh luhureun Joni mah luhureun teh lain berarti luhureun numpakan mamakania ieu beban zilia eta lamun kurang dibahas fauqa teh moal kaluar ti 12 tempat fauqa jadi urang ngebahas fauqa bae dia moal anggeus datang ka lohor ya moal anggeus mun dibahas hiji-hijina kadi jurusana aslina fauqa mah aslina makania geus digunakeun kaluar makania engke bakalna jadi majas panjang deui tah ngaji kos kitu tah atuh kula ge teu bisa emang ngajalanan teh majas kos kitu teh hese teh ngaji teh tah ieu tah deuk ngajelaskeun fauqa besi kieu doang kieu Allah teh maha luhur kaluhuranana aya luhureun hambana jadi berarti Allah teh aya di luhur langit hambana mah dihandak besi kos kitu mengkol siap bahaya mentak dijelaskeun fauqana heula ieu mah fauqa teh manziliyah ngan lamun dibahasakeun fauqa manziliyah berarti aya persamaan panjang deui bae mata poal kaudak ieu mah hese jasa ieu gaji fauqa bae hese fauqa geus banding ulah dia aja cek ulah mah puyang udah bahasa batu geus teu kudu jadi ieu mah fauqa teh tisaluhureunana sampikeun ka dibahas kos kieu meureun Allah teh saluhureun urang teh luhureun lain kitu meureun di langit lain kitu meureun di luareun bumi Allah teh lain kitu besi saluhureun hamba na kuabe saluhureun makhlukna jatuh manusia kapan makhluk atupan bumi jeung langit ya beureun makhluk atuh Allah mah di luareun eta meureun ai saluhureunana mah lain kitu je Allah mah aya kuari ge di mana aya di dieu mana ieu coba cekel tumal kacekel di mana atuh belah katu lain belah kaca lain belah hareup lain atuh beureun belah tukang lain di luhur di dieu lain di handap lain katincak atuh aju di mana atuh nu ngagerakeun sia eta Allah anu ngiceupkeun sia ta Allah anu lamun urang neuleuh make kiung koneng teh urang molotot eta aya Allahan di dinya tah eta lain sambarangan beneran eta kos kitu teh urang resep teh kasih itu teh nang Allah urang greget teh eta teh nang Allah tah ieu teh nang Allah kabeh eueuh nu urangan kabeh ge nang Allah wa huwal qahir Gusti Allah teh maha ngalindih maha kawasa Allah maluhurna ngalindihna ka kawasaanna fauqa ibadihi di saluhureun hambana yakni hambana boga kakawasaan teh meunang ti Gusti Allah Allah mah di luhur atas luhur nurun ala nur fauqa nur cahaya di luhur cahaya di saluhureun cahaya eta keur carita cahaya Gusti Allah mah aya di saluhureun sagala-galana ieu nu ngatur urang teh Gusti Allah anu ngaayakeun urang ti eueuh Gusti Allah anu nangtungkeun urang Gusti Allah nu ngadiukeun urang Gusti Allah anu mere kicep Gusti Allah nu mere ngadenge Gusti Allah anu maremkeun dedengean Gusti Allah anu ngadengekeun deui Gusti Allah anu nalekeun urang ka sagala rupa nang Allah diparemkeun ku Gusti Allah tadi teh eta mah kabeh ge meuning Gusti Allah heueuh hiji pagawean nu dipigawe ku urang lain ti Allah moal aya kabeh menang Allah Allah mah al-qahiru fauqa ibadihi aduh ai menang Allah mah geus bae urang cara ricing we budak ya kabeh ge menang Allah atuh nu dikasorgakeun nang Allah kana rakakeun menang Allah kuari jelema ieu didaekeun salat menang Allah eta jelema teh didaekeun mabok menang Allah aya teh dijadikeun pejudi nang Allah aya teh dijadikeun pesina menang Allah aya teh pejabat korupsi nang Allah nah mantep cak pejabat teh nang Allah eta ngan sia deuk dikamarakeun meureun ku Allah menang Allah
Kahar Kiai kabeh menang Allah tapi pan Allah mate adil amat pan kabeh nang Allah tapi di akhirat nu ieu ka surga nu ieu ka neraka cek anu di ka neraka teh Gusti aya abdi didamel ku Gusti ku saha ku kaing aya abdi ayeuna dimasiatkeun ku saha ku aing pada tu abdi di ka neraka keun kumaha aing wae Gusti pan kitu amat itu kumaha aing wae aing mah pangeran tapi abdi nuntut keadilan Gusti hari itu si itu teh disolatkeun bae ku Gusti di dunia nangsa nang aing ajunya nang ngaji bae nangsa nang aing ajunya na boga harta daek sedekah nangsa nang aing aju ku ari di ka surga keun nangsa nang aing atuh kunaon abdi teu dikitukeun kumaha aing bae bego teu bisa Gusti tetap abdi nuntut baheula kunaon abdi teu dikitukeun jameureun abdi lamun dikitukeun mah daek gaji daek salat aturan abdi ge dikasorgakeun tetap abdi bung ka neraka Gusti panas bung malaikat ulah loba omong tetep ka neraka besen ge heula putuskeun heula Allah teu adil tetap Allah ya adil lumantak di dia diberian wa huwal hakimul khabir Gusti Allah teh anu maha bijaksana di makhlukna didamal nu jangkung didamal nu pendek didamal nu putih ku Gusti didamal nu hindeng teh ieu teh bijaksana Gusti Allah nu ieu mah dagangna maju nu ieu mah dagangna mundur ieu teh bijaksana na Gusti Allah nu ieu mah jadi sugih nu ieu mah jadi susah ieu teh bijaksanana Gusti Allah lantaran Gusti Allah ma'al khabiru anu maha uninga di bawatinihim kajrona sakumaha nyahona kana zahirna bae tetep abdi nuntut ka Gusti kunaon make jeung abdi dimasiatkeun sakitu bae abdi kok dulur abdi tetangga abdi mah dikasorgakeun ai abdi dimasiatkeun kunaon aya abdi tetep demo ka Gusti dek yeun komplotan demo BBM naik cak Gusti Allah kieu aing mimiti nyieun lauhil mahfuz haju aing nyieun kolam pernah ku aing dicatet seluruh ruh haju geus dicatet eta ruh kabeh moal kurang moal leuwih ku aing ditanya alastu birabbikum aing tah lain pangeran anjeun pan sia ngajawab qalu bala haju ku aing sia diturunkeun ti alam lahut ka alam jabarut pan sia masih keneh muhun-muhunan dek nurut ka aing diturunkeun ti alam jabarut ka alam malakut alam malaikat pan sia didinya ngarobrol uyu urang patuh ka Gusti ulah kumaha deuleu tuh malaikat pon babeh ngomong kitu barang sia diturunkeun ka alam nasud alam nu rusak alam nu pana dibere mata jeung dibere ceuli pan aing ngutus rasul titah nuturkeun rasul eta teh rasul ku aing dibere mukjizat kabeneran unggal rasul dibere mukjizat macem-macem sia teh kapan di akhir zaman di umat Kangjeng Nabi aing Muhammad ngaranna pan dibere ku aing mukjizat Muhammad teh Quran terus disampai-sampaikan kapan ku ulama pan sia teu ngajeding mulai naon Gusti ngajeding bodoh sia teh nyaho ngajeding azan tah sia teh teu melu wah aya deui melu deui parah ti ngajeding teh mata sia teu melu tah teu ngajeding teu melu sia pareta beureut teu ngajeding teh nang ti Gusti teu melu teh meureun nang ti Gusti bener cek Gusti aing pan nitah nyampikeun melalui Muhammad Rasul aing
di Muhammad disampaikan ke para sahabat aya khulafaur rasyidin di sahabat ku aing terus kita disampaikan melalui umat aing pilihan-pilihan wali-wali Allah pan sia ngadenge Abdul Qadir punya sia Abdul Qadir nyaho di mana sia Abdul Qadir pondok tukang lauk nyaho sia ka Imam Syafi'i nyaho sia ka Imam Hambali Hanafi mazhab-mazhab nyaho sia ka wali sultan aulia nu aya di Indonesia jasnya orang Indonesia aya wali sangat nyaho aya teu di Banten wali aya teu penerus walina aya juara sub Golkar lain wae eta tama kerebakeun aing tama batur sia keleh tanpa pamrih teu kudu dibayar teu kudu disasalamanan nya namangan sakadar nyampikeun hak walau muron pan sia teu ngajeding pan kredit teh diharamkeun pan sia terus pan bunga bank teh haram pan sia terus pan korupsi teh haram pan sia terus judi teh haram pan sia terus zina teh haram pan sia teruskan sia mun aja sia geus percaya eta bahwa eta kalakuan sia percaya tapi panang Gusti kene kumbung-mungna ka neraka ieu si Joni urang Cikupa embungeun di sidang babeh ngadengekeun di satukangan terus Jon terus ulah sampai ka neraka urang pan Gusti teh nyarita dina Al-Qur'an cek si Joni wa huwal qahiru fawqa ibadihi pan eta teh Gusti kabeh bener cek Gusti Allah tengetkeun ku sia pagawean kabeh ge meunang Allah milih pagaweana nang saha milihna Gusti nang saha milihna nang abdi tah eta kecan ka hati Gusti sia keur cicing di imah encan boga pilihan naon hajut tak aya keretak ge aya eta gembrang-gembrung di ditu naon orkes sama dangdut saha epi tamah we tamah kuno nu anyar saha biduana nu anyar ting sia eta harita tergerak hate sia tah eta teh hayang nonton eta teh kahayang saha kahayang abdi tapi penting Gusti kan terus cak deui tukang Jon terus Jon ulah datang ka eleksi ya Nabi ya lamun teu dipilihkeun ku Gusti mah tetep bae moal apa Nabi buktina babaturan abdi nu ku abdi diajak yuk urang nonton dangdut panjana mah embung malemna ieu cek nya teh malam Senin embung malam Minggu embung aing ngaji bae boga pengajian di ditu eta panang Gusti keneh pilihan gitu teh bener cek Gusti tuh makana ulah di neraka hakeun cek nang Gusti kabeh si ka neraka ai si hitungna henti is di neraka kuring panas gas ta aing teh nenden disamemeh ikhtiar ngaranna dain teh pengajak penggerak anu ngagerakeun ikhtiar anjeun anu mimiti memeh ikhtiar teh tah kereteg dain ngaranna eta teh ku aing dijieun sanggeusna dijieun dipasrahkeun ka sia ikhtiar engke ngabentukna tah eta tah jang nempelkeun ganjaran jang nempelkeun siksaan
pan aing nyampaikeun ka Rasul aing, pan aing nyampaikeun ka kawali aing, pan aing nyampaikeun ka ulama. Kadenge ku sia di pangajian bahwa ikhtiar urang lah nu urang pamere Allah sanggeus digerakkeun ku dai daya pengajak penggerak di jero hati anu maneh kemudian milih karena pilihan eta pan aing nempelkeun ganjaran teh di dinya saha nu pilihanana ibadah sorga pan cak aing saha nu pilihanana maksiat pan neraka cak aing pan aing teh geus nyeun syariat bener nu ngalaksanakeun nama aing coba nu ngaikhtiaran dai na sia tah kahartin teh Gusti muhun Gusti kunaon atuh si Haju nongtong si Ting-ting ngigelna Gusti muter alabatan inul ieu tah siksaeun teh ta eta nu ngeretegkeun zina sia nu ngalaksanakeun zina nama aing tina kereteg sia berangkatlah sia leumpangna nang aing tapi dibawa ku kereteg ikhtiar sia kemudian meuli di hotel naon kada Tangerang nelayan mah di Jati Jarore eta mah nu hebat sepira teh urang Bitung jeung urang Brebes na ieu mah nu rada bagusan coba di ditu deket bandara rada baragus mah di dinya mah rada marulus cedana paling 2 nah keretek sia berangkat sanggeus berangkat meuli berangkat nama aing nu ngaberangkatkeun sebab sia ku aing dibere sehat aju sia dibere tanaga ku aing nang aing tapi pan aing mah pangeran mun aing teu kitu aing teu adil atuh ka sia ngan keretek sia dai sia ikhtiar sia tanu sia aing nempelkeun siksa di dinya tah adapun pagawean mah nang aing awas wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir Allah maha hakim maha bijaksana kunaon atuh sia ngretegkeun teu beres ikhtiar sia pan sia malam minggu diajak ku babaturan sia mani ngaji bae pan cak sia aing mandek nonton dangdut bae eta tak kereteg kos kitu can kaharti Gusti supaya kahartin ku si Jepri Joli cek si Jepri sia sing bener atuh ngadakuanna di hareupeun Gusti aing be bakal diseret ka neraka supaya kaharti kieu cek Gusti Allah sagala rupa teh boga maksud di alam dunia adapun anu ngalaksanakeun nama aing kumaha aing bae tapi maksud sia kadeuleu ku aing teh andeuleu maksud sia ye al khabir maha uninga ka jero batin maksud sia katara jasa ku aing deuleu batin sia sakumaha deuleu zahir sia khabir pan aing dina Al-Qur'an ayat tuku sia dibaca tadi dibalikeun deui ka tarang sia ka aing deuk dakwa bahwa Gusti teh fauqa ibadi bener jasa kan sia salah ngagudakeunana aing teh al khabir nyaho ka jero batin sia aing nyaho ka tujuan sia coba Gusti tujukeun contohkeun ketika maneh muriang haju maneh neangan obat eta neangan obat hayang naon hayang jaget pan eta kanyahoan pan sia neangan obat teh pan hayang jaget haju sanggeus kitu maneh teh neangan obat di dokter obat di warung mah teu mempan harita teh haju pan sia hayang ka dokter ta eta teh ai ka dokter nama berangkat teh kapan ku aing teh diberangkatkeun sanajan kadeuleuh mah melalui anak-anak sia jeung dulur-dulur sia ku aing tapi maksud sia ka dokter teh kapan hayang diperiksa hayang tuh hayang cager kayawan kan ku aing sia kayawan hayang cager kan tuh ayo sia berobat ka dokter
Setelahku dokter dipariksa tensi darahna ternyata darah tinggi cek dokter singade ieu teh hiji ulah ngadahar lauk asin, nomor kedua ulah ngadahar daging embe, nomor katiluna ulah ngarokok, nomor kaopatna ulah ngadahar bangsa anu ngahudangkeun kana darah tinggi sarupaning bubuahan anu kira-kira ngahudangkeun duren teh manggis teh panas tamah termasuk karena duku ulahnya pansian nurut eta teh aya naon kajawan kan ku hari sia make kacamata hideung make kawas hideung ku hari dek lompat ka Karawang aya naon kakewak sia kajawan kan aju sia sesumputan di kantor padahal mah kantor aya tapi kunaon menyelesaikan permasalahan teh lain di kantor kunaon di puncak menyelesaikan permasalahan teh padahal mah kantor aya aula aya hayang naon teu bisa kukumaha orang digitukeun ku Gusti Allah geus Gusti tutup kana raka berarti kumaha Gusti bae kakarak sakitu doa ge aing teh al-khabir cek Gusti Allah makanya aing ka jero batin sia ku lek-lek di hareupeun kaca aju nyisir anu rapi aju make baju ge teu sambarangan rapi aju sia tiapan deuk ka ondangan waktu malam minggu eta pamajikan ge kapan teu diajak lantaran pan sia geus SMS-an jeung urang Cikupa eta teh akan maksud nandek naon teteh make minyak seungit lagi anu tajem teh kanyawan pan ku aing izin ulah diterus ulah dibukakeun keheula can anggeus sia ka aing demo ku aing geus dianggeuskeun sia dek dianggeuskeun sia teh kapan baheula teh pagawe negeri PMS di bawah naungan Ismet Iskandar kapan sia teh harita jadi pimpro harita bener mun Gusti entos ulah kantos-entosan lantaran sajen ge bakal carua jeung sia kieu waktu sia menyelesaikan proyek harita lantaran maneh teh pimpinan proyek kapan harita teh ai dana nama ti dituna aya 3 miliar tapi pan ku sia dibangunkeun nama ngan saukur 1 miliar doang nu 1 miliar pan geus disuntik di ditu ku luhur-luhur sia tinggal aya 2 miliar nu 1 miliar pan ku sia dibabagi tinggal 1 miliar depan ditaken ka handapna ka pelaksana awas harus ini atuh enggak bisa Pak masa harus 5 senti aja dengan 1 M enggak bisa Pak pokoknya Pak tidak mau tahu harus udah gini aja kita ngobrolnya di kantor jangan di kantor sono yuk di mana sono rumah makan Padang boleh udah gini aja nanti kalau diperiksa yang sebelah sono yang dibuat 5 cm yang lain-lainnya nggak tahu 3 cm juga nggak apa-apa yang di sono aja bikin 5 titik yang di sono nanti barang begitu jadi untuk supaya kelihatan bahwa kerja kamu itu bagus ya udah 1 M melaksanakannya oh iya kenapa nggak di kantor jangan banyak ngomong udah oh iya udah transaksi set pan aing teh nya ngocak Gusti Allah pan aing al-khabiru eta nu 1 miliar dikawanakeun Gusti pan Gusti ge khabir teu kumaha Gusti bae eta kerebakeun aing tah eta Gusti nu 1 miliar kawana tanyakeun ka ditu ka luhur sia nu jeung jalanna ge pan sia pimpro abdi ge diteken di luhur Pak pepa Gusti gitu eta keur carita leutik kercarita Bank BI kercarita Bank Senturi kercarita Bank Citibank orang luar nenden uang di Indonesia di Citibank bank internasional yang harus ditandatangi oleh Presiden Bank BI ketika mali teruskan ya bukan uang internasional 5 urusanana pas gitu keneh bae sarua bae panggil pan aing al-khabiru ya sia kiai kan kunaon sia aju asup golka sekupi aing nyaho ka hate sia teh resep dunia pamere teh atut sia teh pan lain dek ngembangkeun agama kabelah dieuna hayang
masur sia teh yang bisa salamanan aya jelema teh nyebut kiai ge pan sia marah sia teh pan aing al khabirunya ho ka batin sia teh geus dikiaikeun ku jelema tapi pan sia asa aing jadi kiaina geus sia ku ari mah dikasorkakeun ngan lewat jahanam lah yo mannya Gusti saya bila sekupina mah leutik tapi perasaan takabur sia bersanding jeung bupati takabur sia asa aing bersanding jeung menteri asa aing bersanding jeung nu sugih asa aingna nu ku aing disiksa sia lain tawadu pan kabeh ge ieu teh nang aing pagawean teh menang aing teh saluhureun hamba aing tapi kunaon atuh sia sujud ka makhluk aing mentana ka makhluk aing penta ka aing sia ulah kudu ka makhluk aing ketika sia menta ka makhluk aing siksaeun aing wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir inggis dikorek kabeh ka jero siapan boga pamajikan harita ajupan sia terus ka ditu kepala raja mun aja sia make kumis palsu pan sia mau ustad abe ulah kanyawan pan enggak satu Gusti izin cek naon teh sia Gusti mayao nganjang kan aja di situ aja kurang atuh Gusti ante dikawin ngan di baba doang pan sia ustad nu di mana marah bae atuh kunaon maningan marah bari kawin daripada kawin teu dimarahan sakitu ge teu kawin marah bae ku momon kawin ajawan bae ajawan siapan boga HP eta SMS-an ai penting naon sia maksudna kanyahoan kabeh ku Gusti Allah make baju maksudna kanyahoan make samping maksudna kanyahoan boga kendaraan meuli kendaraan maksudna kanyahoan meuli motor maksud kanyahoan persis okos sakumaha tadi urang ka warung meuli obat urang ka dokter meuli obat kanyahoan ku Gusti Allah sia nu manta ka dokter kepan hayang cager sia teh sia nu mata ka tukang guru teh pan sia hayang cager sia teh tah sakumaha urang daratang ka dieu Allah nyaweun sia teh pan ngaji ka Cilongok sia teh pan hayang bener nyaweun oh kabeh ge muhun cak Allah henteu itu mah kunaon sia mah SMS-an bobogohan nyaweun Gusti Allah cak awe teh aduh aing ge kanyaweun nek meuli kutang macem-macem campur-campur atuh sabodo bae eta mah nyanggakeun ka Gusti Allah anu neuk ngaji mulus Allah uning al khabir anu ngan sakadar teh kayang nyaho bae coba kumaha ngaji Allah al khabir aya anu ngan nyilip bae lantaran diteangan ku musuh al khabir aya anu neuk SMS-an bae bobogohan sugan jadi nyandung al khabir aya anu neuk balanja bae aya anu neuk dagang bae aya anu neuk neuleuan bae mana ieu sendalna bagus atuh Allah mahal khabir dianggakeun tah kuari geus kabeh berarti kanyahoan ku Gusti Allah jameuna ngatur Allah balikeun kuari ka ayat anu luhur horeng kabeh ge meunang Allah urang ka dieu ngaji begitu keluar sendal urang aya nu maling ulah kukumaha geus ieu horenganan meunang Allah beres komun aya ieu jelema maling sendal ngan hiji-hiji deui ieu tinggalin ieu ku aing teu bisa kunyana teu bisa ieu heuy budak pamalingan ieu hiji deui ieu kagok ieu gegeraan ieu nah kuduna mah kitu aya sia hayang mah tah los mantep jasa ieu mah lain oh sia nya maling aing mah kitu ge mancing sia berarti pamalinganna diborgol sia ku aing tah iyalah kabeh ge dibalikeun ka Gusti Allah lamun urang geus bisa kos kitu mantep jasa ketika urang dibere sehat jangan Gusti Allah pan sehat ge kajen teuing diobatan ku kumaha ge aya wae gering mah tu gering bae nyanggakeun ka Gusti Allah endek aya diobatan mah syariat ja urang mah makom syariat mangga henteu salah henteu ngan kabeh ge lain ku obat ulah tategenan ka obat tetep tategenana ka Gusti Allah syariatna meunang dokter obat urut dan lain sebagainya
tetap tatagenana menang Allah syariatna ngawarung, tetap tatagenana ka Allah syariatna dagang, tetap tatagenana ka Allah syariatna digawe, tetap menang Allah tatagenana ka Allah syariatna bisnis. Pangkat urang pangkat syariat, bawalah bahasa syariat kusungut asukeun ka jero hate syariatna. Karak rada salam rada kene teh gencan masih kene encan rada doang. Tapi lamun geus luhur pangkat bangsa solihin naik wali geus suruhat syariat kabeh nang Allah titik. Yo atuh eta mah syariat jang sia aing mah geus teu kudu make syariat sebab syariat geus ditinggalkeun ku aing. Aing mah geus melalui hakikat, ya hakikatna memenang Allah. Hakikatna memenang Allah kabeh geus berbicara hakikat geus ngalangkahan syariat geus lain deui tah maka dituna. Geus kamil tah eta tah nu bisa mukamil ngaranna. Sempurna bisa menyempurnakan anu saja. Lamun tahapan syariat ngajina tetep sapinah bae. Ngajina tetap takrib bae, ngajina tetap bae masih kena Fathul Muin Fathul Wahab, tahapan syariat didinya bae, teu bisa nyana kudu ngabebener batin batur lantaran kadang-kadang nyana ge hasud, kadang-kadang nyana ge hasud atuh nyana hasud kene kiai mah kiai udang-udang gede tapi hasud kene teu bisa ngaberesan hasud batur lantaran dirina ge bobolokot kene. Teu bisa ngabebener ria batur lantaran dirina ge bobolokot kene kuria encan sampurna dirina kakarak bab zohir doang ke geus ditapakuran jeung dimorokobahan batinna sesuai jeung posisi-posisina beres lempeng kapanggila jeung dai lamun tadi sakadar pembahasan dai di awak kurang anu ngagerakeun timbul ikhtiar kuari maka panggih jeung daina artina dai teh nu ngagerakeun timbul ikhtiar pan menang saha eta teh menang Allah karasa asa babarengan jeung eta kuari asa deuleukeun ka eta atawa asa dideuleukeun tah kuari mah lempang asa bareng jeung Allah diuk asa bareng jeung Allah nu ngagerakeun kana ikhtiar urang teh tadi disebut dai. Mun ditanya di mana ayatna wallahu a'lam. Lamun ditanya ayat tahu aya. Lamun ditanya belah mana wallahu a'lam. Nu penting aya eta mah ngan sakadar karasa tapi hese dijabarkeunana. Geus tu kos kitu mah dunia eta leutik bakalna lantaran nu ibadah kabeh ge ka Allah, salat di dieu ka Allah, di Mekah ka Allah, di Yerusalem ka Allah. Allahna eta nu neuleukeun ka seluruh jagat. Nu teu kadeuleu ku Gusti Allah, di mana bae urang ayana kadeuleu ku Gusti Allah. Nah, lamun geus kos kitu asa dideuleukeun bae ku Gusti Allah, adab bakal aya. Boro di nu loba jelema cacak-cacak di jero kamar ge tetep bae, adab teh dipake lantaran naon? Allah neuleukeun bae di mana bae iraha bae ka mana bae hiji tempat nu teu kadeuleu ku Gusti Allah karak mulai geus jadi wali ti dijalah diboro ku jelema boro keur benerna keur salahna ge tetep bae dipake jimat sebab naon nyanana geus ka Allah bae misah geus bisa nyana teh antara dunia jeung makhluk geus teu kadeuleu memeh paeh geus asa paeh ti heula memeh ka akhirat geus aya di akhirat awakna kadeuleu nama di dunia lelempangan korenganan ayeroh nama geus aya di akhirat keur babarengan dina mizan babarengan dina sifatan siratal mustaqim keur babarengan neuleuan neraka keur babarengan neuleuan muridna keur babarengan neuleuan umat keur babarengan jeung para rasul keur babarengan di sorga kos kitulah ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala wa iyam saskallahu bidurin fala kashifalah nu bisa ngilangkeun madarat kecuali Allah wa yamsaska bi khairin lamun bae Allah nu ngeunakeun kana kahadean atuh kumaha Gusti Allah fala rada li fadli cukup ta urang dibaca ku urang Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam tabaraka rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram Allahumma la mani alima wala mu'ti alima wala rad atuh eta teh nu kurang dibahas eta lamani alima atau eta mualaya nu bisa ngahalangan kana pamere Allah
wala mutia lima mana tak mual aya anu bisa mere lamun dihalangan ku Gusti Allah wala roda lima qadai tak mual aya anu bisa nolak lamun geus qada ti Gusti Allah dibabaca unggal magrib tapi nyare kanan mah terus bae dibabaca unggal magrib unggal subuh ge lawan sababna teu asup ka jero sanubari lantaran teu pernah nyaho kana hartina tah sageus nyaho kana hartina mah akur jeung ayat ieu tah nu mantep ge ieu mah sesuai jeung Ibnu Abbas teh diriwayatkeun ti Ibnu Abbas cik Ibnu Abbas kunturo di Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sim kuring teh ngabonceng di Kangjeng Rasul Pakola li ngabonceng umurna kakarak 8 tahun Abdullah bin Abbas umur 8 tahun naik on 8 tahun naik onta babarengan jeung Kangjeng dipayun Sayyidina Abbas dipengker jadi ngabonceng Kangjeng Nabi mah kadang dibonceng kadang ngabonceng masalah tah tidinya cek Kangjeng Rasul pakola li ya gulam hai bocah oh ya bunda ya anak king ala u'allimuka kalimatin yanfa'uka Allah bihinna daek teu mun diwurukan beberapa kalimat nu bakal bisa ku Gusti dimangpaatkeun Pakul tu cak Ibnu Abbas bala ya Rasulullah tu kantana pakola cek Kangjeng Rasul ihfazillah yahfazka jaga kumane Allah bakal ngajaga ka anjeun ihfazillah tajidhu amamak ibadah anjeun ka Allah jaga ku anjeun Gusti Allah bakal kapanggih ku anjeun di hareup maksud amamak teh engke geus maot atawa di dunia keneh geus karasa aya na Gusti Allah karasa jasa deket na Gusti Allah karasa babarengan na Gusti Allah jaga Gusti Allah ibadah ka Gusti Allah pakai aturan anu pas jeung sesuai jeung aturan Allah tajidhu amama bahasa Kangjeng Nabi tajidhu amama teh bakal kapagi di hareup sebab urang teh keur menuju ka hareup finisna urang di mana di akhirat finisna urang dek ka Bandung finisna urang di Bandung salila urang berangkat dipikir we ku urang Bandung kakarak datang ka mana ye datang ka Cianjur jauh kene Bandung jauh datang ka mana ye ka Padalarang jauh kene Bandung tereh kitu kan kabeh ge datang ka Bandung alhamdulillah urang teh lalakon musafir deuk pae ka ditu ka akhirat tah kuari teh ditanya jauh kene ieu akhirat jauh lebab ieu keur di Karawang deket apa jauh ye jauh kene sebab kurang kakarak ke balok 2 anggul ku sia balok 10 sing hade ieu teh lalakon teh urang teh deuk ka hareup amamak bakal kapanggih jeung Gusti Allah ihfad jaga kuari Gusti Allah engke kapanggih jeung Gusti Allah lamun kuari teu ngajaga Gusti Allah ketika maneh pae kapanggihna jeung siksa Allah lain jeung Allah tuh cek Ibnu Abbas nuhun Gusti ta'aruf ilallah ibadah maneh ka Allah pirraha dina waktu keur senang keur sehat ibadah keur sugih ibadah naon fasilitas waya di urang ta'aruf ilallah pake dedeuheusan jeung Gusti Allah wawauhan jeung Gusti Allah ibadah ya'rika bisyiddah ketika orang susah ketika orang gering Allah bakal mere ka urang rahmat lamun urang keur sugih kuari ibadah melalui harta urang keur sehat dakwah urang teh salat urang teh tahajud urang teh deuk teh kuari gering sidah ngaranna urang pasti hamuriring amuriring urang aya maknaan Allah teh maha khabir maha uninga ka amuriring urang berarti urang teh aduh nyeri berarti cak Gusti Allah aing ngadenge ka sora sia lain kuari bae kamari keur sehat ku aing kadenge sia loba sedekah kuari sia gering ku aing kadenge jasa rintihan sia sarua jeung sedekah sia Masya Allah kamari sia keur sehat sia dakwah sia salat sia tahajud kuari rintihan sia kadenge jak kamari geus sia keur sehat Allahu akbaran ka aing rintihan sia sarua jeung Allahu akbaran Masya Allah ulah ieu mah kamari mah tilok salat kamari tilok zakat kamari ieu keur sugih tilok sedekah kuari barang deuk gering Gusti cek bahasa urangna cek somprana malaikat sora saha eta jael mah asing teh jelema
asing teh maja kamari maja tilok ka aing tilok Allah Allahan pan ku ari Allah Allahan saha eta malaikat ikir carita pelecehanana kamari mah pan nyana tilok hamuriring ka aing keur nyana sugih mah keur nyana loba harta pan ku ari keur susah ka aing Allah Allahan jai mah ngadenge Allah Allahan ka sora eta asing saha si eta jepri teh mah Gusti orang mana ciku papaingan urusan los Gusti malaikat aing mah teu wauh ka jelema eta tuh ieu pelecehan masyaallah dilecehkeun ku Gusti Allah berarti siksa sia ku aing kemari sia keur senang teu menghadap ka aing ku ari keur susah ka aing sia kemari sia keur sehat teu salat sia ku ari ka karake deuk salat sia teu wauh aing ka sora sia supaya urang diwauhan sora urang ketika urang gering berbaring di rumah sakit teu salat urang merintih urang cak Allah kadenge sora sia lain kuari bae kamari ieu keur sehat sia penting Allah Allahan ka aing kuari sia teu salat teu bisa aing nyaho aing mah pan maha khabir sia teh hate mah hayang salat sarua berbaring di rumah sakit sarua jeung salat sia per detik sarua jeung per detik per menit salat. Duh, cek Ibnu Abbas mantep amat Gusti teh mah. Idza sa'alta fas'alillah. Di mana anjeun minta pentalah ka Allah wa idza sta'anta fasta'in billah. Di mana minta tulung penta tulunglah ka Allah. Faqad capal qalam bima huwa kainun isberes qalam geus dituliskeun deui qalam teh. Tinggal ngalaksanakeun aturan-aturan Allah nu kuari bae. Geus beres caritaan roh. Geus beres tulisanana surga jeung neraka. Kuari tinggal ngalaksanakeun doang. Falau annal khalqa kullahum jami'an aradu ayaturruk. Lamun bae makhluk seluruhna ngarepkeun ngamadaratkeun ka anjeun bisain lam yaktihi. Ku hiji perkara cek anjeun Nabi anu teu dikodokeun ku Gusti Allah. Lam yaqdiru alaih moal mampu. Eueuh dikodokna moal mampu. Dek dibulu ku saratusan. Teu aya tulisan bakal terbunuh 100 moal bisa ngabunuh. Sakompi di Yon 203 bila perlu 5 kompi dek kabunuh manehanana eueuh kodona ti ditu moal bisa kajen ku kumaha waj'alillahu wa'mal billahi syukri wal yakin beramallah ka Allah syukuran jeung yakin wa'lam anna bis sabri ala ma dzakarahu khairan katsira kanyahokeun ku anjeun sabar ala ma takrahu kana naon urang embung urang susah embung sabar khairan katsira lamun tata dina urang ibadah urang gering urang embung ja embung gering teh ketika urang sabar khairan katsira malah tambah-tambah derajat urang teh ku Gusti Allah masyaallah wa anna nasra ma'an nasri wa anna al-faraj ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra kitulah cek Kangjeng Nabi iyalah akur hadis ieu jeung wa iyam saskallahu bidurril falaka syifalah maka pasrahkeun kabeh ka Gusti Allah nolkeun diri urang cek Tuhan Syekh Abdul Qadir idza aradta duhul ilallah di mana anjeun ngarepkeun asup ka Gusti Allah fadhul sok asup pokot nazata pocot ku anjeun ilmaka wa amalaka wa nasabaka wa hasabaka ma'anisyani malika wa ahlika biceun kabeh urang sataranjang ti eta hiji bae Gusti Allah nu aya di jero hate mantap jasa urang ibadah engke ka Gusti Allah mun geus model kitu karasa dainna karasa jeung Allah mun aya bahasa wa huwa ma'akum aina ma kuntum karasa wa huwa aqrabu min hablil warid wa nahnu aqrabu min hablil warid karasa deketna Gusti Allah mantap kitu Kanjeng Nabi Khadir alaihi salam dipenta doa ku muridna mama supaya abdi mantep jasa keyakinan ka Gusti kudu ngawiridkeun naon wiridkeun ieu wa iyam saskallahu bidurrin falaka syifala wa iyam saska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir cek Kanjeng Nabi Khadir wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal Hakimul khabir tilu kali pada maghrib tilu kali pada isya engke doa ngadoana ieu Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim wa
nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka sholaha amrina kullihi ya arhamar rahimin. Eta lah doana lah geus ara hafal kabeh eta. Eta doa Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ngan pelebah ngadoana yeuna nu katuhu jeung nu kenca kabeh di kepelkeun. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an. Pas wala haula nabuka wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka sholaha amrina kullihi ya arhamar rahim. Kitu praktekna sakali deui tengetkeun teu kudu ditulis. Allahumma lakal hamdu pekepelkeun ieu. Begitu dikepelkeun kieu murid Kangjeng Nabi Khadir langsung nanya, coba pangbuktikeun Tuan Guru doa eta. Oh, hayang bukti. Dibuka kunyana bajuna nu ieu. Diasup kali. Dileukeun ku mana? Aya ke 10 kali. Kebelkeun di jero ieu. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal Allahumma lakal hamdu wa minkal faraj wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an. Buka. Wala haula wala quwata tu. Kasubkeun ka jero ya. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil. Namun urang hayang naon di dieu? Gusti abdi mah hayang emas babari. Asupkeun ka. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraj wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an. Kaluarkeun wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tah masa kopeah. Mas Jawa. Dibukti-buktikeun ku Kangjeng Nabi Khadir mah, sup ka dieu buka hayang naon, sup ka dieu buka hayang naon. Doana ieu. Lantaran doa ieu teh akur jeung wa iyam saskallahu bidurin. Allahumma lakal hamdu Gusti ka Gusti sadaya puji. Wa minkal faraju sadayana nu Gusti gabungan. Wa ilaikal mustaka bebeja dengan ka Gusti unggul teu pernah ka makhluk, teu pernah ka jelema, teu pernah ka sasaha ka Gusti unggul. Wa bikal musta'an ka Gusti unggul tempat pepentaan menta tulung jeung sajabana. Abdi ma wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Akur jeung nu tadi. Batak nerok jasa tah. Wiridna ieu bada magrib 3 kali doana nu tadi. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka sholaha amrina kullihi ya arhamar rahimin. Tancapkeun ke jero hate urang boga hajat boga naon baca ieu Gusti abdi ge hamba Gusti abdi teh hamba Gusti nu dhaif abdi mah teu boga ilmu ka Gusti teh wa ma utitum minal ilmi illa qalila turunan abdi mah jasa kieu Gusti mah hauninga pangkat abdi eueuh nanaonan Gusti boro-boro menurut Gusti menurut manusia ge abdi mah ditoler-toler tapi kabutuhan abdi seueur Gusti lantaran abdi teh geus imah tangga moal menta kasalian Gusti abdi moal menta ka makhluk moal menta ka jelema moal menta ka atasan abdi mandek ka Gusti bae nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti adapun ke Gusti merena nyangakeun kumaha Gusti bae meureun melalui maung melalui orai melalui ucing melalui tangan-tangan manusia urusan kitu mah nyanggakeun ka Allah ngan abdi nyuhunkeunana teu kasasangan ka Gusti wungkul baca doana nu eta Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa anta bikal musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka sholaha amrina kullihi ya arhamar rahimin. Geus sakali deui wayahna ba'da magrib wiridkeun ayat ieu 3 kali haju urang ngadoa nu tadi kukula teu ditulis doana husnuzon geus barari sakabehan
ternyata encan bisa insyaallah lamun memang encan barisa atuh ka kiai nu deket bae di ditu menta cak kiai nu deket sarua sok nama lah cek lah tuh meninggal gadi itu bae ka kiai diijazahkeun atuh minggu hareup insya Allah doana eta engke dibaca nu tadi jang parenti diwiridkeun abe tambah keyakinan tawakal ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang kabehan dibere bisa taat ka Gusti Allah, nurut ka Kangjeng Rasulullah, tawakal ka Gusti Allah, bisa cinta ka Gusti Allah, ibadah penuh keyakinan ka Gusti Allah, sehingga ibadah orang diterima ku Gusti Allah, sehingga orang maut husnul khotimah, jaga di akhirat seluruh dosa orang dihampura ku Gusti Allah, dihijikeun jeung para ahli-ahli Allah, ahli tawakal, ahli yakin, ngahiji orang di surga Allah Subhanahu wa taala, dibarakati ummil